Juara satu. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan Rabu 2024. Disaksikan di channel YouTube-nya Indahnya Pedesaan. sama itu. Indahnya Pedesaan. Oh, iya. Kamu masih sian apa ibu? Ngubek pula jadi. Ta'ala teh yuswa anu barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana acara dina kesempatan mong sakedik hiji di antawisna bareng-bareng tadi ngalaksanakeun sujud syukur, insyaallah bade teraskeun kana acara tawasul urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Oge acara anu katilu yaitu lomba kesenian tradisional urang. Insyaallah mangga ieu kesempatan urang kawitan kana ngalaksanakeun urang tawasul ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun marantena para suhada, para pejuang anu parantos berjuang memerdekakeun negara Republik Indonesia ieu, mudah-mudahan marantena aya dina rahmat magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, hapunten para hadirin ka kasepuhan sim kuring paketan kumawantun, tetapi urang sasarannya urang berdoa bermunajat bersama dina ieu kesempatan, mudah-mudahan urang sadayana kenging kebarokahan dikabul doa ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaoskeun dua kalimat syahadat sareng istighfar sareng anu sanesna urang bermunajat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kali tengah wa maimun wa mahaja mansujud qadas Allah sararahu sumailah hadrati sadif hidayatullah Cirebon sayyidatika Cirebon sumailah hadrat Abdurrahman Cirebon sumailah hadrat Abdul Muhyi Pamijahan sumailah hadrat Syekh Sunan Rahmat Godong sumailah hadrati Pangeran Bapak Cinunung sumailah qadin rabbighfirli amin sumailah hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal malaikatir ruhanin khususan ila abina Adam wa umina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila al-hadiniya wa fadilil hadratin nabiyil mustafa bisyafa'il ni'mal maula wa ni'mal nasir walais subhanallah walhamdulillah wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat. Urang doakeun marantena para suhada, para pejuang anu parantos berjuang memerdekakeun negara Republik Indonesia ieu, mudah-mudahan marantena aya dina rahmat magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat kersana Kiai
Kiai Haji Ijang Faturrahman anu kusim kuring dipihormat tokoh ulama, para guru-guru, para ustad-ustazah sareng tokoh-tokoh masyarakat sadayana anu kusim kuring dipihormat bapak-bapak sareng ibu-ibu anu napak hadir di tempat ieu anu tetiasa kusim kuring disebatkeun hiji-hijinya sateuacan ngalajengkeun kana sambutan hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana mantena tos maparina nikmat ka urang sadayana khususna nikmat sehat dugi ka urang tiasa kempel dina raraga memperingati atau atanapi syukurannya syukuran HUT RI anu ka 78-nya Dailap sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka Nabi urang sadayana Nabi bana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepala keluargina para sahabatna mudah-mudahan urang sadayana kengeng syafaat di yaumil akhir amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat langkung dipayun abdi nyuhunkeun dihapunten nya pertama permintaan maaf pertama atas nama pejabat Desa Sukamana kumargi mantena dina saat ieu teu tiasa dongkap kumargi murang kalihna kirang sehat hayu urang doakeun murang kalihna sing enggal sehat amin ya robbal alamin. Kedua permintaan maaf dari pemerintah Desa Sukamana nyuhunkeun dihapunten nya bapak-bapak ibu-ibu bilih aya kalepatan anu karaos boh nu karaos boh nu teu karaos bapak-bapak sareng ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat alhamdulillah pada saat ieu urang tiasa kempel dina raraga memperingati syukurannya syukuran memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-79 abdi ngaturkeun nuhun ka bapak-bapak anu atos bapak-bapak ibu-ibu sadayana warga Sukamana anu atos partisipasi dina kegiatan ieu nya abdi ngahaturkeun nuhun beribu-ribu nuhun mudah-mudahan anu tos disumbangkeun karena kegiatan ieu digentos ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Bapak-bapak sareng ibu-ibu kumargi abdi teu pasian terangnya kanggo istilahna ada sambutan di pihak pemerintah Desa Sukamana abdi teu aca istilahna mah teu siap-siapnya punten ieu kumargi neme meureun alhamdulillah urang tos kasumpingan mubaliknya dina dinten ieu istilah nawah urang hayu urang ngadangukeun istilah nawah saurang mubaliknya mudah-mudahan dina uwih mungkin urang aya istilah nawah kenang-kenangannya tah hayu urang meureun ngadangukeun istilahna mubalik anu bade kin di sanggakeunnya teras mungkin abdi ngaturkeun nuhunnya ka segenap panitia nu mana mantena tos nyempatkeun waktosna kanggo acara ieu ngaturkeun nuhun istilah nawa pihak desa teu tiasa istilahna masihannya masihan honornya ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos partisipasi dalam
dina raraga kegiatan ya mungkin mung sakitunya kumargi abdi teu can aya persiapan mung sakitu istilahna sambutan atas nama pemerintahan Sukamana diakhiri ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia HUT RI Desa Sukamana telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan dan membangkitkan semangat nasionalisme di antara kita semua. Mohon, mangga Pak Pamil. Iya. Nah, foto didokumentasikan nanti disaksikan di channel YouTube-nya Indahnya pedesaan. sama itu. Indahnya pedesaan. Oh, iya. Kamu masih sian Pak Ibu. Kamu masih siap. Tolong disuplai Jadi channel doa abdi. terus abios dah ya. Iya, saya lah bagian Pak Sepnya. Mohon. Iya. Ya, hatur Terus nuhun. kostum RT 12 mangga. Kostum, grand kostum. Kostum mangga Pamil. Mangga. Kostum pawai. Kostum pawai. Terus dongdang. Dongdang, dongdang. Grandong lah, grandong. Juara 3 grandong Kang. Iya, Grandong. Mudah-mudahan tahun depan bisa tampil lagi lebih meriah lagi. Tepuk tangannya, tepuk tangan. Tepuk tangannya. Puncak indah. Bisa kita diwakilan kumur. RT na rada ora keneh. Mohon. Juara 1. Aduh. Serat. Juara 1 Gapura. Gapura. RT 9. RT 9. Disimpan dulu di meja. Iya. Juara 1 kostum pawai. Kostum RT pawai. RT 9. lagi. RT 9 kostum. Juara apa? Grandong hias juara 1 RT 8. 8 ya untuk Grandong. Dongdang juara 1 RT 12. 12. Pasekdes, saya mau Pasekdes, namanya Pasekdes. Nuju Pasek ya. itu piala. Mangga Pasekdes. Piala untuk juara 1 Gapura. 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 Gapura dan kostum pawai. Mohon. Ya. Mohon. Itu kan Ibu Ril ianya hasil penilaian dari Dewan Juri ditawis ku Ketua Panitia iya serat-seratna pilih ayo pertarosan atau mari komplain mangga ke panitia. mohon. Kostum. Kostum. Itu uploadnya sudah belum? Yang tadi. Udah. Gapura jenol bisa Mangga. Punten. Gapura Anu selanjutnya itu tadi apa? Grandong. Terus Grandong. Grandong hias. Mana Grandong? Grandong hias. Mangga. Mangga Pak. Kemana tadi Pak Sekdes lagi? Wios. Can beres Pak Sekdes. Bios, Pasek Desma hoyong ngangkat medali itu perak. Oh yang juara umum kedua dari ketua panitia. Cenah. Mohon. Mangga. Selanjutnya juara dongdang ya sekali itu Mangga. juara dongdang ke-1. Iya, tepuk tangan untuk Bapak RT yang punya kawasan. Satacan juara umum mangga Bapak Ibu kanggo anu posidah mung tilu grup tilu ya. anana mangga perwakilan ka Payun. Perwakilan yang semalam mengirimkan grup kasidah untuk bisa hadir tiga-tiganya. Ya, Iya. tiga-tiganya. Pemiaya, satacan kami diumumkan juara umum. Ya, jadi panitia memberikan penghargaan kepada kasidah yang telah memberikan mengirimkan grup kasidahnya. Mangga Perwakilan setiap perwakilan kasidah. Bapak Ibu panuhun punten cenah kanggo kosida jantena teh aya juara 1 juara 3 saur Pak Ketua PHN eta mah mangga kitu kejelasannana keun Ketua PHN
Insya Allah disebutkan ke juara bersama tanya insya Allah tiluan anak kenging upload tapi kanggo tropina pabrik can dirobi di dia nanya masih juara 1 juara 3 tapi tasawiyos lah tropina pabrik mau dipastikan Mohon. gitu nya Topina di kasbon heula winnya. mohon Topina di kasbon Iya. heula kumargi bade di robi data kange dipasang di pialanya. Iya, puncak perwakilan manis mangga perwakilan Puncak Manis. mangga hanya hegar mana heula we no Hegar aya mana no aya? Pak Sekdes hegar mana? puncak manis mangga kapayun Perwakilan kanggo Posida Posida Puncak Manis. Pami Bunin, aya perwakilan Bapak RT deui atuh atau saha? Mangga. Pak RT Pak RT deui. Oh, Pak RT deui. Ame seueur ieu fotona gitu. Kange dina media cetak dan elektronik. saya Taya RT 10, RT 9, mangga RT 9 RT puncak 9. manis kanggo ngambil juara atau apresiasi Kosidah. Paulo, aya Pak Paulo. RT, Pak RT. Punin mangga. Mohon, mohon. Oke, Bapak Ibu, orang umumkan wanya juara umum. Mangga teh. Juara umum. Iya, ini adalah juara. Jadi juara umum itu jumlah keseluruhan nilai yang didapatkan dari semua perlombaan Bapak Ibunya. Jadi 4 lomba digabung nilainya anu terbesar jadi juara umum. Iya. Kabeh diumumkan kanggo tahun ayeuna juara umum Juara umum berada di RT 12. Selamat. Iya, RT 12 sekarang ya diraih oleh Hoyong diserahkan ke ketua panitia. Ketua Panitia Bapak Usuk Supriyadi supados tiasa menghadap atau ke panggung ya Bapak Usuk untuk Bapak memberikan Usuk hoyong diserahkan kanggo juara umum. juara umum. Ya, itu juara umum. Siap. Nanti dijaga Pak ya baik-baik pialanya kalau Jadi, bisa. aduh, ramat lancana panitia tacan sempat kanggo dibersihan. dibersihannya lira. Oh gitu. Tanya Iya. panginten Pak Ketua juara umum tahun ayeuna dina peringatan ke-7 Pindah. Mohonnya Oh. pindah Ke- tahun ngalih. Iya. Mangga Bapak di Cepeng. Iya, Ya diangkat tapi sedikit trofinya besok kita arak-arakan. arak-arakan anjing. Iya. Bari masak. Dan Mangga Pak RT di panggung kalau Iya, tepuk tangan tahun 2012 RT 12. Iya, Pak RT angkat Pak RT. Terima kasih. Sekali lagi kami atas jajaran panitia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua masyarakat khususnya yang mendapatkan juara. Ini dalam arti bukan lomba ya, tapi kita hanya memberikan apresiasi walaupun tidak bisa memberikan semuanya. Betul. Kami yang nama sadayana di pasihan. mohon karena terbatasnya anggaran di panitia tapi mudah-mudahan teh janten naon bahasana moal ngiringan deui tapi da ieu mah bentuk urang ngerayakeun hari ulang tahun ke-79 kan panginten panitia gaduh sedikit anggaran lebih masihan gitu inti nama anu menurut panitia sae gitunya tapi sadayana ge insyaallah sae gitunya Insyaallah bisa saya kompak mohon. Alhamdulillah. sakitu panginten Sakitunya. kanggo terakhir Bapak Ibu masih kena aya hutang panitia door prize sabadana insyaallah engkin pengawasan bade disebutkan sadayana nu saaya-aya di panitia makanya tong waka uwi sabadana ceramah kayaknya insyaallah urang dangukeun engkin urang ngalap ilmu ti sadayana ti kersana ceramah nu insyaallah bade dugikeun ku Kiai Haji Ijam Matur Rahman. Mudah-mudahan orang sadayana kenging ilmu anu bermanfaat. Oke, Amin. sabadana insyaallah door prize bade dikeluarkeun sadayana aja Bapak Ibu tong Ya. ka mana-mana. Sakitu ulun Kang. Mohon Saterasna diserahkeun ka Bapak Amilnya. Mohon. Pak Amil mangga waktu serang tepatna di sawikeun. Simpan heula tuh. Ngubek ulah jadi merenya. Ngubek ulah jadi. Jadi Oh, jadi. juara umum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Ngubek pula jadi. Dekat tinggal enak hadap pula. Enak cepeng anak kieu ke Berkon, sok. Beriji. Loba Dikasihkeun walakin kafartum ina ada kembali bahwa lagu wajibnya itu adalah yang mana? Yang merdeka membangun, dan yang keduanya adalah lagu bebas. Silahkan yang lagu bebas nanti, dan Dewan Juri dan tim penilai yang akan menilai. Kampung Puncak Manis Terobin. Ini. Dengan berkah rahmatnya Indonesia merdeka, penjajahan dan penindasan kita syukuri. Dari negara mana ibu-ibunya yang cantik-cantik? Wah, hebat seragamnya juga ya. Hebat ya. Dari Nurul Iman itu ada 2 anak-anak, tim anak-anak dan ibu-ibunya. 3 peserta ini dilanjutkan juga karena mungkin waktu masih ada panjang, dilanjutkan dengan 3 peserta ditampilkan lagi untuk lagu-lagu. Dengan berkah rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Dengan berkah Guys. Ayo, mau Ustaz, lajang. Banser apa? Mari jaket mas. Belang. Jaket mas. Masalahnya boleh berapa? Bareng. Arak-arakan yang pasti sangat menggembirakan dan ramai, dan juga langsung. Ayo sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kurang sambung deh ya. Sebanyak yang kumaha lamun nguntan. Laguna Muhammad Isri Abdullah. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah,
Sinna